mapai perjalan duaan jeung panutan rerendengan lepang santai sisi jalan ngaraman duaan jeung panutan hei rerendengan neng gelis kabogoh akan oh neng gelis engkang hoyong tepang umpami teu aya pamengan etah langkung sae urang tunangan malam minggu aye pergi ke bioskop bergandengan sama pacar nonton kompor curi teh sia suwe deui aing borok didengekeun eta teh borok kuat lenggutan urang eta mimitina beres sorana mah aya sora waas eta lebah lagu terakhir Gusti nonton kompor salah eta teh sanajan sorana merdu sanajan sorana geunah sanajan cengkokna mahi tapi lamun rumpakana salah mah salah eta teh ngaranna teu harmonisasi hari rumpaka teh naon sih mang Gusti toba eta kapal teh nyahoan rumpaka ari rumpaka teh kata-kata lirik lagu lain nonton kompor ya dicontohan ku akangnya ya malam minggu aye pergi ke bioskop bergandengan sama pacar kompor nongtot suwe nah parahan manehna masih mending orang keneh nonton kompor manehna kompor nongtot jeng siapa yang nongtot kompor saha nu nongtot wayah kieu salah ya nonton cowboy lain ieu ngomong-ngomong urang teh ayeuna teh dititah kumpul ku saha ku guru urang Maharsi Kombayana maksudna urang teh titah newak si Gatut Gaca si Astra Jingga sapara kanca utamana urang teh kudu bisa ngagagalkeun si Abimanyu sang kantong tulus jadi raja ieu di Mak Tukara pangna Abimanyu entong tulus jadi raja sabab ieu teh ancaman pikeun raja Syudana sabab dina kitab Paririmbon Nagara Astina di dinya aya katerangan aya tulisan aya ramalan yen isuk Jaganinggeto Nagara Astina teh bakal dirajaan kuturunan manusia nu kaansikan ku Wahyu Cakraningrat sedangkeun dua tiluna manusia di Maracapana di jagat wayang-wayangan nu kaansikan ku Wahyu Cakraningrat teh lintang ti si Abimanyu ayeuna leletikanana Abimanyu jadi narpati di Manukara wah bakal bahaya urang teh kudu jadi subversif kudu ngahalangan ieu si Abimanyu sang kantong tulus jadi raja di Manukara palakah mawa gendang
sanjata bawa samapta parabot perang sikap pedang tam srigadawi dican rasa panah limpung tong tinggalin kalah kama banjut gendang perang sanarek ngamen ka sungai buntu meureun. Oh nyapan masing-masing ge aya bagianana bro nya urang mah mamawa gendang pantes da urang mah prajuritna bagian seni bagian penghibur kuring tukang gendang nugas kasohor di kota Bogor kasawang kurang Karawang kamasur di kota Cianjur kajugjug di kota Gajilung kapercanten kurang Banten jadi sabiwir hiji urang kepuh nate nyambung siapa nih Gajilung aduh areke jadi sabiwir hiji maka dituna teh urang Cileungsi Pasir Awi Pasir Ranji Hegar Mukti piraku tina ikana eta teh ngaranna teh Murwakanti Ari Murwakanti teh naon sih coba si Murwakanti Ari Murwakanti teh numutkeun dina undak usuk bahasa Sunda susunan kalimatna teh lamun mimitina make aksara a we lamun mimitina make aksara u we lamun mimitina make aksara o we lamun mimitina make aksara i we lamun mimitina make aksara wungkul wungkul tah ngalut wungkul ngagumpal eta ngaranna Murwakanti kadeti soleh model contona we model contona dina lagu anu make Murwakanti aksara a kabeh nu kieu ning pada hari Minggu kuturut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya dak 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 suara sepatu kuda tuh AKB ayeuna lon make aksara u pada hari Minggu kuturut aya ke Garut naik delman butut ku duduk di sudut Pak Kusir yang sedang asik cemberut mengendali kuda bari nyonyo tadi Garut nyonyo naon sia di Garut bari nyonyo belut tas belanja di pasar meuli belut tukang kusir teh nyonyo belut ya geus teu kudu ngapalkeun Murwakanti ya cek Kang Muhammad Carasam ge tukang gendang mah nu penting mah ramo tah dampal heungeun nu penting mah mun urang rek diajar nyinden sugan rek diajar ngadalang pantas kudu ngapalkeun Murwakanti kudu ngapalkeun undak ozok basa rek diajar ngagendang mah tah ramo nu penting mah kuring tukang gendang nugas mancanagara sudah sering keluar masuk luar negeri sudah keliling antar benua tukang gendang nugas mindang pepentasan teteleman kakapalan malahan bisi terpercaya ya kamari ge urang mah nabeuna jauh ngagendangna takarak balik di negara Taiwan sih ka Taiwan nabeuh ka ditu ngagendang emang aya nu hajat kos di urang gitu lain di nu hajat kos di urang kaditu soter nyalain pan lobana di urang mun kaditu teh pan jadi TKI atawa jadi TKW gawe teh di ditu di naon jadi babysitter di barbershop
dalam rangka diplomasi budaya. Waduh, memperkenalkan budaya orang ke negara Taiwan. Ngagendang di ditunya di Taiwan lain lamun ka Taiwan meureun urang kudu bisa bahasa ditu meureun kudu bisa bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, bahasa Chinese, bisa emang ngomongna jangan ditanya beres budak namanya mal sapati-pati mal sapeda-sapeda nabuh ka negara Taiwan mun teu bisa bahasa Taiwan mah sameme kuring ngagendang teh memperkenalkan rombongan heula di depan-depan duta-duta seniman Taiwan, duta-duta besar kieu ngomong bahasa Taiwan, bahasa Mandarina. Pemeh ngagendang teh kumaha muqaddimah heula. Wan antacia wuten yen ting siang sui cauruk ke kai wae sui hai si kapipu yau tai tai. Tai. Beres ya. Coba balikan deui sarua teh jeung nu tadi bisi saka lamun beda berarti saka mun sarua berarti bener bisa cing balikan deui wan antacia uten yen cing siang sui caulok kai wai sui ai si kapipu yau tai tai bener tapi namanya ngaconya sarua eta naon hartina bahasa Taiwan, bahasa China nu tadi mun cek bahasa urangna hartina teh kieu mah wan antaca wilujeng wengi para tamu undangan uten yen cing siang sui cau panon kuring geus karasa tunduh rukokai we sui boleh ka saya minta minuman hai si kapipu yau tei teng cai kopi kang carsam tong amis teuing tung sigelo aduh tung na we sia mah kana inuman wae ti Taiwan pindah deui uing na beuna waduh beres rombongan namanya pundah pindah wae na beuna aduh di Taiwan kamanata pindah nabeuna menang panggilanana kan negara Belanda. Wah hebat bikin jauh wae Belanda mah benua Eropa. Iya Belanda eta anu ibu kotana Amsterdam. Iya tempat kampung halamannya pemain bola legendaris Ruud Gullit. Betul negeri bunga tulip. Iya anu tim sepak bola nate ayak-ayakan ayak Amsterdam aduh kabelandanya beresnya di nu hajat diplomasi budaya kene memperkenalkan budaya urang raresepun ta urang ditu urang Belanda karena seni budaya urang jemoran atuh raresepun mah nyalain eta lamun urang ka ditu nabeuna emang bisa ngomong bahasa Belanda na nyemol pati-pati bisa bisa beres budak namanya bisa wae memeh ngagendang teh memperkenalkan rombongan heula di hadapan orang-orang Belanda kieu bahasa Belanda na kuya ben damas in Heron the sing and the song and the sigmatul at the bata and the blood called the nagen crop as dikam kelaper out to the dime of the tuk gusti siapa bahasa Belanda beletak-beletuk itu aduh eta naon hartina mun cek bahasa urangna hartina teh kieu Hoya ben damas in heran wilujeng wengi bapak-bapak sareng ibu-ibu the sing and the song and the sigmot di dieu aya sampe nu menang nyepan tola the bata and the blood ditutu dina jero jublek hal the negen klopes dikam kelaper out dicampuran ku kalapa menang marud to the name of the tuk nu kitu ngarana gegetuk oblog bener ro didengekeun ku aing si goblok deh tungtung nama sia makana kadaharan
ti Belanda pindah deui wing nabeuna waduh beresnya beres rombongan udah pindah wae ieu bulan Syawal geus pindah rombongan we tuh obat teuingan aduh ka mana pindah nabeuna ka negara India wah beres ya ngadeukeutan ka Asia Selatan ka Indianya ka India bisa kene bahasa Indiana weh jangan ditanya komo di India mah weh ngepaseh pisan dalilah harita nabuh di India aya kana 8 bulan betah di ditu malahan hampir-hampir wing boga pamajikan jeung orang India dari teh boga hadean boga kabogoh jeung orang India saha ngaranna Madhuri Dixit waduh artis Bollywood digelo ada mah Madhuri Dixit ngan hanjakal terjadi pamajikan daha tepira masalah nama tibang beda keyakinan oh beda agama beda keyakinan beda paham ideologis beda keyakinan oh beda aliran ajaran beda keyakinan maksudnya beda keyakinan deh kuring bogoh ke Madhuri Dixit yakin tebogohon ka uing oh belum nyalain beda keyakinan gelo eta sia mah eta mah bogoh gayung meureuna bogoh batok eta mah bogoh sorang ayo gelo di sebelah di India bisa kene bahasa Indiana oh jameureun batur di India mah komo uing kuat paseh pisan lila di India ubah memeh ngagendang teh memeh maju tatalu memperkenalkan rombongan heula make bahasa India kieu bahasa Indiana ubah jahe cabe mahal jahe cikur cikur kedukan maupun panggung tumeka tomere yarok kekeotan mito hakutun apiara taraje gantar pangajul gori gusti gori eta bahasa India sia ka taraje ka gantar ka gori oh bahasa India eta wah teu nyahoeun ge nyalain eta naon hartina eta taraje gantar pangajul gori mun cek bahasa urangna artina teh kieu mun cek bahasa urangna taraje gantar pangajul gori artinya ya malam ini Anda akan kedatangan oleh seorang artis. Artis Surabaya. Jadi bahasa Indiana artis teh gori. Gusti aing kakarang ngadenge da. Bahasa Indiana artis teh gori. Berarti lamun eta artis boga anak ngaranna tongtolang. Bapana artis ninina artis nangka buruk coba lobet sama bayo alah igelo coba yang nyawa tepak gendangna kurang tes yang nyaho nabuhna jauh wae teh kang gendangna hayangnya ho coba tepak gendangna sok rek minta tepak gendang naon ge gela coba jajal heula kemperangna sabab kamari matasna beuh di Cikiwul di Gunung Putri di Setu Bogor dah kangaran-ngaranna ge Bogor atuh kota hujan boro-boro artina usumna halodo ge di Bogor mah hujan wae sorena teh rada kagirimisan bisi kulit gendang ngendoran katisan sabab boro-boro kulit gendang eta kulit taeun mun katisan sok ngendoran pan kulit naon yo kulit bedug sekan ngariut saka bulusan ge coba jajal kemprangna aya sorana kene eueuh kamari kagirimisan di Cikiwul di Bogor cing jajal heula kemprangna hap aya keneh tapi na coba gedungna enak hap
Allahu Akbar Allahu Akbar. Duh kita sanu adan wayaki ye batur keur ngajajal gendang engke adan subuh mah jam 4:30 geus hayang buru-buru pindah ka babawangan isukan pindah ka babawangan mah aduh ampun lengan coba tepak kendang ke bisa nu kumaha nu kieu nih pring pap bandeng pring pap bandeng biak bandeng wah royal di dieu mah royal di dieu percaya kasemur-semur daging aya sop oge aya sop karedok aya jing pring pap bandeng coba jajal kap beresnya babah gulingkeun bangkong luncat menot ese ya di luar kepala dengekeun hap anjir beresnya bisa wae babah gulingkeun bangkong luncat ngait eta ngait gase mah ese sia ngait mah blok sia teh coba cing hap ye nya aduh bisa aneh tangait dia masih kene ka udag ing nu hese teh sia nu bangga teh sia iya mal bisaeun ieu mah pak pok ting deng remapang pak bababang dumbang pak pok tu ting bang pak pok tu ting bang pak pok tu ting pak pok pang tung pak pok pang tung pak tung bang dong pak rong ting pak tu ting bangdut ayo gendut bisa hese sia liya ngebelang apa sok sia tukang gendang nu geus keliling Eropa teh hayang nyaho keliling antar benua tepah kendang ngolokos tadi bisa ayo tong ngablengep wae sia urang mah ngablengep lain teu bisa keur nengetkeun Brahma irama ya di luar kepala dengekeun hap bangdut ayo gendut hebat gila maneh mah nyebut rame soten nya meureun rombonganana nyejeng rombongan ama moal teu nyebut rame wae darasan akang mah gendang teu ditepak da tetempuan akang mah gendang teu ditepak da sirahna nu ngablekuk mah jauh hah jauh teuing lalajona oh apa jauh teuing kitu lalajona teuing akang mah oh kurang deket apa pedatas noron 3 peuting gitu jadi rada lowbet panon deh kurang deket sugannya ya mantak ke lalajona tong jara raut teuing nah dia sing deketan sugannya di dieu nya tah di dieu sugan deket namanya coba
Bang Pap tulak bandingkeun mundur ta mundur maju ta maju jaipong blekuk coba sok teh suba lari deket banyak awas tong kicep moal kapalingan tempo akang tong kicep tempokkeun hap mundur maju ta maju ada ipong guring teh aing boro-boro hayang nyawer hayang ngapelangkeun we ka laut gendang teh ditepak sirana nu ngeblekuk mah blok teh nyemang lagi teh ditepak gendang mah tuh nu ngagendang nama itu tuh bagus mawa pasukan sih syukur bagja kamayangan gesatya satu ka negara astina aya pancen ti kasepuan dipati kaskarpuan Sidora oge ti adipati karena salaku adipati di negara astina yen urang kudu siap siaga pikeun ngancurkeun sikat raca bagus pakai pasukan teh ulah sungkan yang harapan lawan di medan perang ulah rek ebuh nyanga musuh tangguh tong resiko pati ngoning bebela lemah cai ker abdi dang hege bagus ulah sieun paeh kabeh manusia bakal paeh pasti liri barat maung paeh ninggalkeun blang gajah paeh ninggalkeun gading manusia paeh ninggalkeun blang singkayo manusia paeh ninggalkeun gading sikat gigi manusia paeh teh ninggalkeun jasa bagus hiji tanah geus paralinter luar biasa anjeun geus satu mental disiplin pikeun yang harapan komandan kayan siap blok siap lencang kanan gerak siap tegap gerak lencang kanan gerak siap lencang kanan siap ari hartina kanan teh katuhu belah dieu tah ieu mah kensa ulangi siap lencang kanan gerak siap beuh kadinya deui ari hartina kanan teh katuhu belegu belah dieu tah ieu mah kensa malik grasok komandana tempokeun channel lencang kanan gerak siap tah kanan teh nu ieu tah ieu maken ca sok malik komandana akurkeun sarua teu lencangkan reret cing bener abong komandan menang nyogok itu sia hiji tanah palalinter dek dites nyaeta kana singkatan boleh sok si bari ngalagu coba dengarkanlah begini apa cing ya bahasa kirata coba dengarkanlah bahasa kirata pantun sisiniran bahasa kirata bahasa dikira tapi nyata nah naon cilok aci dicolok do cireng
aci digoreng kunaon naon cilok aci dicolok awewe aci dicolok manya awewe dicolok sih teh pan awewe mah colokeun lain salah coba dengarkanlah singkatan bahasa pantun sisiniran bahasa kirata bahasa kirata dikirata pinyata itu korsi cokor di sisi halus dasi dina dada ngarah aksi supir asup di pipir awewe asup di pipir bodoh siapa manya awewe abus di pipir atuh da mawana nu kitu wae atuh nu bener atuh pikir nu bener coba dengarkanlah bahasa kirata bahasa pantun sisiniran bahasa kirata dikirata pinyata misro amis di jero halus sukro suuk di jero colenak dicocol enak awewe dicocol enak salah wae ya mah dan dirinya mah kayak kanu iya dahareun ai ka aing awewe terus meujeuh na wayah kieu dicocol mah la ilaha illallah lu bener atuh komana na ulah ka dieu awewe ai ka dieu dahareun coba dengarkanlah singkatan bahasa kirata pantun sisiniran bahasa kirata dikirata pinyata cangro kacang di jero domet modal samet dolring modal nagaring awewe ngarukutuk menigaring naon atuh awewe teh awewe nyebut luwa lewe sabab awewe mah ogoan teh hayang dimanja initna beuh hayang dijemput balikna beuh hayang dianterkeun ku si utar hayang ditutur-tutur ayeuna ganti tadi mah tinu panjang disingkat jadi ponok ayeuna tinu ponok disingkat jadi panjang ya coba dengarkanlah bahasa kirata pantun sisiniran bahasa kirata bahasa kirata dikirata pinyata kantor departemen disebutna kantor wilayah disebutna kanwil kantor pusat agama disebutna KUA kantor jutawan disingkatna kanyut siapa kanyut bisa kantor jutawannya kanyut atuh gen bae da kanyut mah teh orang da kanyut mah paribasa sok dunungan nyi boga budak lahir ibu-ibu ngajuru dipanggilkeun kantong tina kaen pan disebutna ge kanyut kunang aya kanyutan lain kanyut si kunang teh jelema nu wanian pantes si eta mah wanian da lair kanyut hartina teh wanian
jelema nu elek anu berangan sia mah kanjut na punduk hartina teh sieunan jelema nu eraan sia mah kanjut na tarang hartina eraan. Wah apalan ai gede kanjut burut eta mah penyakit kemana karep we ai maneh hernia. Ayo kepung bakul buaya si Gatot Kaca tolongkeun tewak ya tewak. Jadi bener mantra mulan berjuang di medan perang. Jadi bener mantra mulan aduh aning anjing sedeh kiih di mana wae ai aneh na udah keneh aing mah jorok budak teh kiih di mana wae teh teh make kolor da aneh na udah keneh aing aneh kiih di dinya di hareupeun batur ngoblok aduh mana karep kamana karep sia teh paingan desa paeh wae da dikihan ku sia Kobir dikihan ku si Kobir soka lamot si goblok syok maneh teh siga jurik maneh teh goreng patut maneh teh anak tuyul maneh teh genderuwo maneh teh indung nalekelo wewe tuyul heh denge kusia jadi doanya ya dia rewosan pemajikan sia kamari tumpakan gua aing golep pake pae ampun mama kitu we gelut mah jeung aing malah yo aduh Wah nangtang yo wey atlet dibaledog anjing waing dibledog waing dibledog waing gagabah bangsat sakahayang maneha gagabah panah kuring ngahaja puting imam mawa puting ieu mah aing mawa panah cicing kudu kubedog nu kitu mah aing heuda aing ngabring kitu mah lain lawanan peureub lawanan ieu meureun didagor ku aing kudu kita
Aing aya ngentot cenah cinta teh buta bajar pemanang harta bohong geningan bohong tanpa abah cinta teh terasa hampa cenah abah yang penting sayang abah saha sia teh abah alah kadek mong modal sia aduh anjir eta otak mika ngambrul gitu wala ieu getih mika ngabajabah kitu lain getih ale-ale temen sia mah kana dibejaan anggap atuh getih teu meunang ngabobodokan ulah lajo karunya ulah lajo dibobodo lain getih mah nya wayang getihan kumaha usaha teh hese kieu mah geus mau payu wayang dari gigi mana usia yang dibajakan ke jemaah itu ya anu jangku mawa colak anu hideung hayu urang tareng ngolan sing horeng salaki sinden rata-rata salaki sinden laletik pipinya ramping yo nu sepuh ramping nu ieu ramping itu saha anu jangkung mawa colak anu hideung hayu urang tareng ngolan sing horeng salaki sinden antep dibongohan waing itu saha anu hidma dua solak anu hideung hayu urang kada bukan sing horeng salak di sini sing horeng salak di sini sing horeng salak di sini keun antep diintip wae antep keur diintip udah wae timuruan wae nya antep keur diintip wae itu saha anu jangkung mawa colak anu hideung hayu urang tareng ngolan sing horeng salak di sini sing horeng salak di sini sing horeng salak di sini yo nante Hei utar wes aja nyebut utar sia kaing poe katempo eta buuk ketebak angin wae manusia gitu aduh utar wasak tuh apa syarat syok pileleyan ini moal untar anteur deui aduh nining sianya aya hate aya hate naon lain ngomong ti basa eta atuh setik ya geus beak sok atuh halo golok tuh halo alah car sapat ya
Halo halo halah halo halah aduh aduh halah halah aduh halah aduh aduh halah halah aduh halah tuh goblok teh aduh aduh halah halah ayah bios udang sok geuning hirup keneh pan lain getih pantak jadi hirup deui loba nu aneh peuting ieu mah araraneh peuting ieu mah loba nu jangal nu belah mah silih seret silih banting lir muning rarakitan kawas kuda papasangan nanging Raden Gatot Kaca kasilih pawana katika timbanan maruta mantra maruta angin mantra elingan ngawatek ajinaran taka ditibankeun ka ieu alas rengi muncang lapu kapu kebo molipakan dengan klis mancing warangga lengit wujud denara jangelek taktos Dewa Batra Brahma suala salin busana